parah nih. Mak, Dan si gura-gero wae. Rek barang asakan ya kolot mana hercai naonan di imah teh. ih aing acan ge acan geus diamuk. Abi rek pamit, rek ulin heula. Ulin jeung ulin wae. Ulin jeung saha? Rek ulin jeung ka Bogoh atuh, Mak. Emang boga ka Bogohna? Aya atuh, Mak. Rek ngajak ulin ka ditu cenah ka situ. Balas ereng-erengan atuh bahwa we ka dieu ka imah dikenalkeun ka emak. Lah moal rek dibawa ka dieu mangke teh kolot mah loba pertanyaan, kete sagala ditanyakeun, nya gawe, nya di mana tempatna, sagala ditanyakeun, jiga nu enggeus-enggeus tuh. Kalabur we. Sok geus bawa ka dieu aya hayang disatujuan aku kolot. Nya atuh ke heula rek ditelepon heula. Mana tuh Neng? Lila pisan geuning ka Bogoh teh. Sabar atuh mah da jauh, jaba naik motor. Tuh, tingali. Tuh, mah tingali tuh. Mah tingali tuh. Kemon beb, kita kemyur. Ayo. Tuh, Mak, kabogoh aku teh ini. Ganteng kan? Astagfirullah Neng. Eta nya hideung pendek. Sukuna rorombeheun. Pake sendal capit deui. Neng, moal kapelet Pak Neng. Kitu boga duit aya nu model kitu Neng. Aji, ieu ini mending ngambul kieu ngomongna. Awas ya ku aing mun ditebogan duit. Sayang, ayo atuh kita berangkat dulu lah. Mak, ya kanggo meser japuhnya ya jeung beasna sok. Mohon. Ok jajan we mama keur itu ka mana we lah Jung. Si Neng yak ditamu telah sakedap. Oge loba uang nak. Nuhun. Jung atuh Neng, ulin mah Jung, tapi tong puting teuing mulangna nya. Nya, Mak. Melang ai kolot mah. Hayu, Mak. Yuk, Jung. Selamat. Tapi bener, Neng. dikasih uang. Gandeng montong ibur. Duit mainan Neng. Geus ayu lah uang berangkat. Aya duit asli mah saeutik. Mak, aku pulang. Ji, ari Neng saha? Ih, masa Mak lupa sama aku? Aku kan anak ke-9 Emak. Tarsono, Tarmedi, Tarsan, Wahyudin. Sahanya oh, Tarman. Awe Saina, Yuli, Jumi, Markona. Markona. Esti, nya. Kakak inget. Aduh, Mak apa kabar? Deui, Neng cager. Buat Neng teh bawa ku tsunami ku ombak harita teh, Neng, ampura emaknya. Saha Neng itu nu yang ulug-ulug di sana? Oh, itu pacar aku dari Jakarta. Mak, kenalin saya Rio, sama mantu Mak dari Jakarta. Anak saya mau udah dijodohkan ke anak orang kampung sini. Cicing dagoan, rek ditang salona. Mana Mak, calonnya Mak? Oh iya, salam. Sayang, kapan kamu Pak Budengis dari Jakarta? Mak, aku teh mau dijodohin sama ini. Aku mah gak mau dijodohin sama Balang Batu mah. Astagfirullahaladzim, Mak kamu nggak salah lihat apa ya? Tahu? Neng, yo mah anak orang kaya, banyak kekayaannya, sawahnya juga sampai yang warisan. Gak mau, Mak. Aku mau kawin lari aja sama dia. Ayo, Sayang, jangan sayang. Sayang, jangan kamu lompat sayang. Ada apa kamu nyamper ke rumah aku sore-sore gini? Begini, keputusan aku sudah bulat. Mulai detik ini kita putus. Apa? Ya, kita putus sekarang. Apa salah aku? Kesalahan kamu sudah terlalu banyak. Kalau disebutin nanti bisa nepi kapoek ini. Putus sekarang. Apa salah aku? Kesalahan kamu sudah terlalu banyak. Kalau disebutin nanti bisa nepi kapoek ini. Apa salah aku? Salah satunya apa? Pokoknya semuanya salah. Intinya aku sudah punya cewek yang lebih cantik dari kamu. Sekarang kita putus. Well. King. Aduh. Kenaon King? Iya kercicing kieu ya biasa lah. King. Aing ek naros ya. Tadi aing geus naon nya. Aduh. Asia mah datang-datang nanyakeun aing geus naon.
Nya eta mana tas naon? Ah, geus king lah lieur nguruskeun tadi mah. Geus aya nama anteu lain ya refreshing otak ya. Heeh, Nam. Beb, nah ieu si botak saha, Beb? King. Aing pesan heula ieu, King. Ya, aku sekarang udah punya pacar baru. Tadi kamu mutusin aku. Bye, aku mau pergi. Ayo. Ayo. King, salah itu, King. Nah, itu kumaha diputuskeun? Itu kabogo aing dibawa tuyul, King. Mun angkeuna hese kuat kacurik. Nah, diputuskeun pedah naon? Hah? Ini teh mau main kemana nih Rudet atuh? Aku teh pengen seblak. Pengen seblak? Seblak naon? Ceker, cokor? Ceker aja. Ayo atuh. Tapi Itu gerak. Pokoknya seblak tapi aya tapian. aku teh pengen bangun rumah. Oh, mau bikin rumah? Hah? Ayo atuh ikut aku yuk. Ayo sok-sok we. Maksud aku teh bukan rumah seperti ini. Kapan kalau mau ngebangun rumah mah harus kesini, makanya ada Kujarami, ay kamu. Iya, aku gak tahu ini mah. Terus? aja. Terus pengen kumaha atuh? Masa nggak peka sih? Ya bangun rumah naon? Rumah tangga, kamu. Wah, ayo atuh. Oh, atuh geus ayo. Tong jadi di dia ayo itu we. Ayo. Yuk, Bro. Paingan eueuh di imah kamu teh. Ternyata ini sama lalaki. Ini saha? Ini saha ini? Bapak aku. Ah, adik aku bapak. Saya teh suaminya, walaupun saya aki-aki. Adik kamu, Naon ini suaminya? Ngaku nama perawan kan ini teh perawan kene. Iya, aku mah perawan. Siapa kamu, aki-aki? kalawan teh. Emang itu, aduh, status pak kamu teh tetap pamajikan aku. Kamu jujur atuh. Iya, dia mah parawan, tapi statusnya mah baik parawan atau udah bolong. Nah, bolong mah naon? Orang ngaret. Aduh, euy. Manuk ieu anak nang segala. Pik, manuk geus barada eta? Aya sih, Bos. Yo, Aya nu urang badag. butuh pisan pik, jeung ngapungkeun ke. Alah, aing mah euy pugu ngahaja ieu urang. Pugu mau dijual ieu mah anakna alus pisan euy ngan hiji deh. Bae lah sok buru di duitan ngan kade ulah bebeja ka kabogo urang nya. Alah, aing mah wani sabaraha ieu? Yo, boga duit teh urang 200 tah. Ah, aing mah moal bos 200 mah euy. Pilaku moal ieu teh duit pik tah 100, 200. Sok buru-buru. Aing nyar-nyar wae aing mah. Buru sok. Aing ieu euy alus pisan urangnya ah ieu teh tadina nama ieu. Lah geus nya jeung ka urang okan kapalat ieu duitna. Aing heujuk atuh. Kade nya ulah bebeja kabogo urang heuh. Aing sok panggih aing ngomongna ke sabaraha. 50.000. Hah? Heuh, sok heuh. Aing dinyaah-nyaah manuk. Menang euy jeung japatin yang apukeun lah. Aduh. Alus oge euy. Ah, katanya mau jalan-jalan. Hah? Ini baru lagi? Iya baru. Mulian wae atuh. Keun batu resep atuh yang Mahal jabanya. murah Sabaraha? 50. Hah, 50? Iya. Wah, lucu. Wah, ibu. Gimana tuh yang? Dapat bisa beli 500.000. Hah? Apa? 500.000? Katanya tadi 50.000. Aduh, anjing keceplosan aduh. Geus putus, mau jadi jalan-jalan. Sok we uruskeun Japati.